mana sayur belum matang lagi. Mudah-mudahan di Cenor ada. Cenor, Cenor, Cenor. Ada gas? Beli gas dong. Berapa harganya? 25. 3 kilo ya. Tapi tadi beli 1 kilo aja, Cek Nur. Menang tuh. Gasna oge 3 kilo tati. Alah hai. Aku Cek Nur, duitna oge ngan aya sakieu. Belina sakiloeun we. Menang tuh. Nyapan sakilo. Make jeung kudu ngahulang ali Cek Nur. Yeuh, bawa we ku maneh, kan bae ngahutang saware. Embung, pokoknya mah meulina sakiloeun we. Da tadi mambung ngahutang, da duitna oge pas. Ayo di mah. Sok-sok buru, buka gasna, eurihkeun jadi sakiloeun. Atuh leungit si gasna tati. Alah hai. Pokoknya mah sok-sok buru eurihkeun, terserah. Gede kana ember, gede kana jolang, pokoknya mah meulina sakiloeun tati mah. Astagfirullah, si tati mah lieur, kumaha carana? Gede kumaha we carana, kumaha Cek Nur, gede disedot, gede dikenyot, gede dicelangan, gede dikelesekan, nu penting aya sakiloeun. Buru atuh Cek Nur, tati teh keur masak. Tati kan bae teu dibelian ku maneh oge, jige meuli ka batur. Ini tega pisan Cek Nur. Ah lieur, beli gas 1 kilo anu hejo ana aya. Ieu teh gas 3 kilo dibere nganjuk embung, jige meulina ka batur. Kumaha? Edek moal. Embung hayang sakilo. Syukur. Hayang teuing aing kudu balajar ka hareup. Boga pikiran jelema. Dasar teu boga pikiran warung hareup mah. Nya kurang Kunaon ceu amek-amekan? pokona mah teu hayang kudu balanja-balanja deui ka warung hareup. Nah naon ceu? Urang ditagih hutang ku si abang, pedah telat 2 poe, boga hutangna 100.000. Ini ditatagih, sok jabaning urang ditagihna era, hareupeun batur nu balalanja, deug dikamanakeun banget urang Nur, urang teh era. Oh era, banyak teh boga ka era. Pokona mah Nur, ayeuna mah urang mah deuk balanja ka maneh we. Pokona mah udah komplit, deuk henteu. Pokona mah urang mah deuk balanja ka maneh. Ceu, anu boga warung mah wajar nanagih mah. Mun eceu mung ditagih, tong boga hutang. Lain kalakah amek-amekan kitu eceu mah. Tapi kan urang teh duitna can aya, Nur. Nya, katulah amek-amekan kitu ceu. Lamun duitna can aya keur mayar hutang, ngomong secara baik-baik. Lain ngomong can aya duitna, lain kalau amek-amekan. Teh kumaha lamun boga warungna kasinggung. Nya atuh Nur, dan nagih ge kudu boga aturan. Kan kerkesel ari unggal nagih teu mayar-mayar mah. Ngan nagihna ulah keur loba jelema. Daerah atuh urang teh. Pokona mah bayar we hutangna, pasti moal ditagih. Nya pokona mah Nur, ayeuna mah urang balanyana deuk pindah we ka maneh. Nya sok wae dek balanja ka dieu mah, berarti rezeki urang lamun eceu balanja ka dieu. Di maneh mah Nur, mun urang boga hutang teh teu ditatagih pan. Nya sarua wae atuh cek ari nu boga hutang mah ditagih. Nur maksud teh maneh mah nungguan heula urang boga we, henteu kudu ditatagih. Jadi ka urang lagi teu kesel, ari hayo wae ditatagih mah. Cek kudu apal ka tukang warung. Cek mah bisa ngahutang ka warung, tapi tukang warung mah teu bisa ngahutang ka agen, ka toko, kudu cash. Paham? Sarua wae atuh ari kitu mah.